Salaki balik, oh itu si AA meniloyo capek damal teh pasti, tapi bari gegembol pasti hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka, ibu action mapak salaki nu datang na panto tring buri nyai cek salakina, subhanallah, kau gak itu Rika? Nu baliknya Bang Oma. Astagfirullahaladzim, sungguh terlalu. Tapi aku yakin kau itu Ani, bukan Rika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Al-ayah wallahu a'lam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subqi, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara nukusim kuring dipi hormat, ngahaja protokol dipayunkeun. Sabab si Asep Mubarok moal naik-naik karena panggung, pamit dipiwarang ku protokol. Tapi ka isuk ngopi we di ditu. Nuhun kol. Nya protokol. Kamana protokol na ngaleungit eta di dieu baturan aing asa ngadeg-deg ya di kepungkuranda nu rumah saranda mending ngerejet. Wabil khusus anu sangat dimuliakeun tur dispesialkeun para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana anu sami nampa hadir di haflah mubarakah nu kalintang kusim kuring dipi hormat. Kunaon para ulama, para kiai, para asatid diutamakeun, dispesialkeun? Punten, urang moal apal Islam jeung eusina, urang moal kenal ka Allah jeung ka Rasulna, urang moal apal ibadah, moal apal silaturahmi, bantuan atuh Haji Obeng sateh. Si Haji entis ya ampun. Obeng keur di sakolah mah ieu si Obeng. Jadi si alma mater jeung Haji entis keur di Sukabumi
sim kuring kantos di Sukabumi di PGA pang baderna saya tanya mending dibuka ayeuna ji daripada di akhirat sugan bisa tobat terus eling namanya puas entis obeng sakitu-kitu kenewe terubah-rubah baheula mah keur sakola glowing baheula mah ayeuna jadi geuneuk salah make bedak entis tu poho aing nepi ka mana tadi teh tah eta kitu apal Islam jeung eusina kenal ka Allah jeung ka Rasulullah nyaho ibadah apal ruku apal sujud bahkan jujur ibu jeung bapak ayeuna keur silaturahmi keur talab ilmu jauh di jugjug anggang di teang sabab apal aya faedah aya hikmahna ti saha apalna ti para kiai ti guru-guru urang pendak jeung Rasulullah can pernah ningali wajah Rasulullah can pernah nguping swanten Rasulullah can pernah tapi aneh dina hati orang nyantel rasa iman cinta anu sakitu hebatna lamun teu cinta ka Rasulullah ibu jeung bapak moal kadarieu leres ti saha apalna ti guru-guru urang di majelis di pasantren di pangaosan di madrasah leres teu termasuk ayeuna urang kumpul di dieu termasuk Sohibul Bait si Didi Haji Didi jeung si Haji Ais hampur Haji Didi ulah dikurangan tambah mun bisa mah Haji Didi Sutardi sareng Bu Haji Ais Nur Hayati ngayakeun syukuran ku pangajian sabab deket jeung kiai diayakeun pangajian sabab hayang berkah apalna ti para berarti aya jasa batur ieu teh urang di dieu teh aya jasa para ulama para kiai para asatid anu tos ngawartoskeun Islam jeung geusina ka urang sadayana leres teh yuk orang belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyeun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Leres teu? Cing atuh ai panggih jeung kiai jeung guru teh di jalan kirang bara mere rokok sia teh. Ieu panggih jeung guru di jalan boro-boro barang bere nanya lagi henteu padahal mah jasa na sakitu hebatna leres teh makana hayu orang berbuat jasa ka guru-guru urang teu bisa mere dunya Asep teu mampu atuh mere doa nu sae makana doakeun para ulama para kiai para asatid guru urang sadayana sing dibarokahkeun sini paranjangkeun yuswana sini tambih-tambih sehat wal afiat tambih-tambih rizkina tambih barokah ilmuna tambih-tambih istrina itu mah di juru geus calanga prekamin teu jadi kunaon nu asa kagok tina atuh kana minkeun ya pameget setuju kompak lalaki mah ibu setuju pasti keun doa anu terakhir ulah waka jurus menyelamatkan diri daripada kuring turun ceramah diluluh nini nu penting doakeun para ulama guru-guru ang sadayana sing paranjang yuswa sehat wal afiat barokah ilmuna garamping rezekina dipaparina turunan anu saleh tur salihah amun anu mampu neraskeun perjuangan-perjuangan anak amin ya Allah ya rabbal alamin
Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri sana Pak Kuhu tiasa hadir alhamdulillah, bahkan Pak Wabub ge badai hadir ka dieu nuju di perjalanan ayeuna teh. Pak Wakil Bupati badai hadir ka dieu ting jam sabaraha Janari meureunang nuju di perjalanan ting jalan ke mana nya ka dieu meureunna ulah suudon we ka batur teh. Doakeun para pemimpin urang sing saroleh sing amanah. Khusus sahibul bait kersana Bapak Haji Didi Sutadi sareng Ibu Hajah Eis Nur Hayati nu jadi wasilah sim kuring tiasa hadir hakikat izin Allah. Dina raraga syukuran kana nikmatna Allah anu dikaitkeun sareng qobla aqdun nikah. Satu ajan pelaksanaan pernikahan di dinten enjing dinten kemisnya kersana Dede Ahmad Munawar Kaneng Selvi Selina Amelia tulisan Yunani ya maki lain tulisan Rawa Seli Amelia dinten kemis ayeuna diawali heula ku Kang Haji ku pangajian ningalikeun nembrakeun rasa syukur kana nikmatna Allah Subhanahu wa taala. Tentuna ya acara teu ujug-ujug terjadi tanpa melewati proses. Naon prosesna Asep? Hiji aya perjuangan, kedua aya pengorbanan. Naon perjuanganana? Tos lami kersana Kang Haji nyirian tanggal hayang ngondang sa Asep Bubarok lewatna Haji Obeng Haji Entis mending ringrang saya teman ngondang ke merkosa wahna Haji kudu datang geus ditulis na agenda alhamdulillah bingung jeung CS mah tuh dah tenaga pikiran dikorbankan terus teh dak digdug ya panitia sieun si Asep Bubarok teu datang-datang jabang geus nyebar ondangan ka mana-mana mun nepi ka teu datang wirang ya Haji Didi Haji Eis mentak ditahan si Haji Obeng Haji Entis ngawe be terus teu eureun-eureun da sieun dipalitaskeun meureunnan mercayakan kadinya tilu poe ka tukang geus kering si Obeng tak dengaranna na HP si Obeng Ji awas ulah poho tilu poe deui teu panjang ngajawab sok terusan saya teh mah dijawab teh tak simple we isuk-isuk tadi kering si Obeng deui wae Haji Entis Ji engke sorek berangkat jam baraha we bebas pusing manehna dikitukeun coba lamun teu datang Haji Entis nu cekek ku Haji Didi gon cenah gerelut Sherlock Ji di Sherlock kirim Sherlock 4 jam jeung macetna terus bada asar we berangkat setengah 4 teh salat asar nyiapkeun mobil kareke naik suku sabelah kering si Obeng deui wae Ji posisi di mana karak naik cokor sabelah ih beraku suku aing kudu dipoto jeung bukti terus Entis da biur berangkat sampailah ka dieu nyimpang heula ka dulur sim kuring Haji Andri putra almarhum almaghfurlah Haji Irin sabab kuringnya horawa baheula ku almarhum dibawa ka dieu keur Haji keur Andri masih keneh can disunatan ayeuna hadir aya Haji Andri mana Haji Andri ka dia Haji Andi Haji Irin alhamdulillah da kuring lamun inget hayang sukro baheula ini jauh-jauh ka Rawa Haji Irin mobil nepi ka pinuh ku sukro nepi ka teu bisa sare sukro dijieun bantal ku aing piraku Haji Andi teu mere ayeuna
ngelingan bisi poho ih sok loba pohoan komo haji Didi mah teu yakin kasih haji obeng mah alhamdulillah tiasa kadijah heula pendak jeung haji entis bungah meureun haji entis obeng beban pikiran mulai berkurang terjadi di gebugan ku haji Didi saya bubarok datang ji cager blek blek ih ke di sakola mah baheula teu kitu kalakuanana ayeuna kunaon jadi kitu si haji obeng resep nyium lalaki ih aing jadi korban tadi ih amit-amit entis ulah kitu wae ya Allah saking ku bunga pikiran dikorbankan harta dikorbankan leres teh aya tenda aya panggung sound system ieu haji Didi ngorbankan harta jujur ieu teh sanes nu haji entis sanes kamera segala rupa nu batur ieu teh geuning dipasang di dieu pan dibayar nganggo harta haji entis haji euis haji Didi entis tong dihareupina ka tukang haji Didi haji euis sanes nu haji Didi haji euis ieu teh sanes salon tenda kamera sanes nu batur ieu teh leres teh kok dipasang di depan dibayar nganggo harta haji Didi haji euis ting lunas ting ucan son geus lunas can son disieum lunas entos berarti aing nu dianyu kan jadi kanyahoan ayeuna mah puguh nungguanana alhamdulillah tanaga dikorbankan dulur baraya milu ngorbankan tanaga ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir leres teh tina perjuangan pengorbanan harta tanaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hartosna pangajen harga disebut deui pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun dua sampean menuju majelis taklim maka eta sarua jeung jalma nu keur mapai jalan ka surga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun dua sampean ka majelis taklim ngariung sareng para ulama para kiai para asatid uihna kengeng ilmu kengeng doa insyaallah eta jalma-jalma bakal menang jaminan bakal menang derajat luhur di hadapan Allah bakal boga harga lain amin amal amin indit henteu hareupeun imah aya rutinan hare-hare pura-pura teu ngadenge aya nu kitu salaki ece maaf ieu lain jang ibu-ibu jang lalaki nu hese diajak ngaji entong betul-betul salaki manehna urusan pengajian kanggo ibu-ibu punten Pak sanes muji payunan ibu-ibu urusan pengajian kanggo ibu-ibu paling semangat di mana-mana paling kompak ya nu susah teh ieu wong lanang lalaki ibu-ibu mah teh aya kacape urusan ngaji isuk aya pengajian hadir belaan seseuhan ditinggalkeun keun nyeuseum mangke balik ngaji aya nu kitu tah denge pepen bahkan anu nekat ibu-ibu ka pangajian mamawa seusehan rek nyeuseum ustad ieu nu susah ieu lalaki mantap kuring mah di Cikampek di Karawang ngayakeun minggonan sariahan tara seueur ngondang lalaki olok undangan sebarkeun ka bapak-bapak 100 undangan nu datang 5an aki-aki kabeh nu opat sare nu hiji batuk mematahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu cukup satu undangan ke satu desa
nu datang 500 pinuh ibu-ibu mah semangat teu olok undangan ngan olok kejo teu kaup ngasongkeun kadaharan atuh tadi katingali anu ngajawab salam kuring mereka muncrat keluar timimiti datang gagares weh hayu bolu karak diasongkeun seak hilang dari peredaran tenghitung menit detik ledis mentak ulah aneh ibu-ibu mati apalik ngaji tasna ngadadak lalin tuh ayo si Nunung tati jawab odah ya ayo si Nunung hampuran Nunung odah si Mimin si Tati kurangnya jadi ngabsen ya tuh ibu-ibu mah tiap balik ngaji tas tela lintuh keur ngaji ai panon kos nu heueuh ka kiai merhatikeun ai leungeun riweuh ngatur sleting tas jeruk liwat tewak bebeskeun sleting cicing geus nyaho aing mah geus di mana-mana di Karawang ge kararitu da pusatna ti dieu bolu lewat tewak dedetkeun Masya Allah nepi ka piring panitia leungit kaasupkeun ulah kitu tati lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet utuh eta utuh tuh hareupeun kuwu meni utuh kuring tadi di jero ngariung jeung sajentis cau jeruk utuh sajentis kieu bapak-bapak mah disuguhan teh sok luak liuk eta teh modus ningalian batur meleng cau leungit hiji degantongan ke si Haji Obeng sok teu percaya kodok na kantong calanana pasti aya cau cau raja bulu cicing atuh mumun geus nini ngarti keneh wae amit-amit urang dieu ngan lamun ngajar ngaji jujur adem keneh ngajar bapak-bapak tenang daripada ngajar ibu-ibu ngajar ibu mau gandeng rocet dimimiti datang hayo we ngeceramah ti heula jeung CS na di juru ngomong-ngomong tiung batur atau tiung manehna pikiran ca lunas-lunas emang eta seragam geus lunas nyaho kuring mah lunas jeung teu lunas nu lunas mah rapih tiungna nu nyengsol eta can lunas pasti genep bulan deui we itu diomekeun geus lunas ece geus tiungna lesang astagfirullah mun ngajar bapak-bapak adem tenang sunyi senyap jempling ngajar bapak-bapak mah da malolor sabab bapak-bapak mah asup ka majelis luak liuk neangan tihang jeung tembok jang naon jang ngatur strategi naon nempelkeun tonggong kana tembok upami tonggong tos nempel kana tembok dilanjut strategi kedua nilepkeun sirah tak damai timimiti hadir kiai mah kiai ngabahas piki ngabak-blak hudang-hudang keur ngadua meni asa ku tereh ngaji teh nya tereh da akang mah molor mun ibu-ibu mah Masya Allah kompak jeung rocet tapi nu paling rajin di mana-mana paling semangat ibu pamitaya gerakan majelis talim ibu-ibu rasaan parem syiar talab ilmu
laksing paranjang geus wae Bu. Amin ya Allah ya Rabbal geula lunasan eta tiung. Kukuwu ek dilunasan tinggal laporan ka kuwu. Mun kuwu tengah lunasan seragam laporkeun ka Kang Dedi. Enggak sih orang saling laporkeun ayeuna mah. Geus kuwuna cenah dibawa ka barak. Bapak aing atuh da insyaallah di Tasik ke kuring sapanggung jeung bapak aing jeung si Ohang tah urang deui si Ohang tah alhamdulillah jeung Dadan Sunandar Sunaria gebyar di Tasik ting jadi ting teu sugan ieu mah aya panitia ngondang karak susuganan aing ge ho ulah waka percaya teuing ka si Asep mah ulah. Bu Bapak mudah-mudahan ya perjuangan pengorbanan Kang Haji Didi Cik Haji Euis dina hajatan ieu syukuranana diawali ku pengajian mudah-mudahan sing jadi harga di payunan Allah. Segala rupi nutos diinfakkeun disodakohkeun tuangeun leuteun kanggo pangaosan mudah-mudahan singeunaan kana nu dipidauh ku Rasulullah ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kau sodakohkan di jalan Allah buat ibadah itu harta bukan hilang bukan berkurang justru bakal ditambah ku Allah. Rizkina ekonomina usahana sing leuwih berkah amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah pangluhung kalbu kejembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci puja nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana Maha Kawasa wering ditiswan jeung ustad ninggang mangsa nulugina takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh-jauh di Jugjug anggang ti Karawang di teang ngaleut ngeunggeuy ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pindang ngari mumpulung bongkok ngaronyoknya ibu-ibu nu mararontok beda rarenok tur mereka androk kan kuring pesen-pesen ka awewe nu mararontok ulah sok nekat-nekat mamaga calana pondok besega deuleuh kenok segede batok kana tuur jadelek lo kana cangkeng ngadadak incok jeung si Asep Mubarok sok hayang ngarontok keur ge mah rapi alhamdulillah percanten sim kuring mah urang dia mah muslimat sadayana alhamdulillah tos biasa nutupan aurat ieu buktina meuni rapi nyaho kuring ge da keur ngaji biasa we di luar pengajian mah isuk-isuk ka warung ge beurang ka warung kutang somplak sabelah leuheung mun merangsang boro-boro najis hayang najong meninggi rapih sing istiqomah insya Allah ngari mumpulung bakong karojok di haflah mubarakah dasana keur nyuk ilmu panemu ala pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat salam kalujengan boga tetep salalawasna dilungsurkeun dikucurkeun dikocorkeun tur dikecerkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluargina kepada sahabatna kepada tabi'in atba'u tabi'in kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna khusus urang nu hade di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Kang Ahmad Munawar calon pengantin pria nikah teh ibadah. Kang Ahmad cek barudak santri di Rawa nikah anak ibadah kabagi tilu kategori. Hiji aya ibadah dibarengan ku capek, dua aya ibadah dibarengan ku nyeri, tilu aya ibadah dibarengan ku nikmat. Hiji ibadah dibarengan ku capek naon Asep haji umroh capek, kategori ibadah fisik bahkan taruhana nyawa teu salit anu keur tawaf wafat syariat sababiahna teu kuat fisik ngabangkieung kajungkel katincak kalayak ku jutaan jamaah teu salit keur sae jamaah wafat ragrag gebis nyoloyong katincak kalayak encan dina balang
ulah usto aqobah kadang-kadang hayang udah keutamaan dihandap teh pagelek-gelek jelema panana matos 5 lantai pembalangan tempat mabet sedangkan orang luar masa daek-daek naon nu aya dina kepeulanan dibabetkeun nepi ka payung dibabetkeun mabet tihang mantak Indonesia mah paling tarapti mekel batuna ge aralit di ditu kengeng siap di ditu aralit batuna orang Afrika mah sepatu dibabetkeun kana sirah batur beri kana tihang jauh bismillah ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar rajman lisyayatin waridho lirrahman syak beletak kana sirah sok tahu coba nu hararideng bari garjara rangkung bararadag urang hampir kalayak mentak seseueuna jamaah Indonesia mah sok di lantai ka-5 da aya eskalator aya lift ayeuna jang nyalametkeun diri di luhur bagi bari urang teu padet mabet saraos tawa dipayuneun tihang bismillah ya Allah akbar Allah akbar Allah akbar rajman lisyayatin waridho lirrahman bertak 7 batu nyawa tarohanana pantes rek nganterkeun jamaah haji jamaah umroh sedihna mirip asa rek ngajajabkeun nu maot nu ka Mekah make seragam bodas-bodas nu maot kain kafan leres teh nereka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan nereka Mekah didaratangan nu maot didatangan leres nereka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun nereka Mekah naik pesawat nu maot pasaran bahasana naon di dieu katil pami Jawa Barat Karawang Sukabumi Bogor nyebata pasaran lompat Cirebon Majalengka Kuningan katil lompat ka Solo jadi banduso lompat ka Jawa jadi rondo lompat ke Rangkas Bitung Banten kurung dedes ke Bekasi keranda kurung batang naon oge ngaranna nu jelas eta hiji kategori kendaraan paling serem di dunia serem gitu asep katil serem naon buktina bukti nu kahiji nu hirup teu hayang naik sok pikiran ku ece ulah kuwu kiai ge sieun naik eta cobaan isukannya aya ustad liwat gotong rejeng paksa moal teu anjur teh katil ustad ge sieun komo kuwu katil teh serem bukti nu kahiji tuh hirup nu hirup teh hayang ngeuna nu kadua serem katil bukti nu kadua nu pernah naik katil can pernah gagal maot wae ulah coba-coba tan ini ulah coba-coba hayang naik henteu gagal nu katilu katil serem nu pernah naik katil can pernah kabejakeun balik deui ka imahna sabab turun tina katil langsung asup kana liang tak sing sadar hirup urang mah teu jauh ti ini anak buah si kuwu jadi kararieu ieu teh kunaon jadi teu jauh ti liang ongkos salah tapi bener hirup urang mah teu jauh ti liang da ka mana-mana urang mah mamawa jeung ku kompak deui da dina awak urang mah loba liang sadar hakikat nu ngahirupkeun urang Allah ka alam dunia leres teh pan syariat urang mah hirup di jiltina bahkan hirup di dunia dengan duit berang peuting nepi ka korban salat korban ngaji korban ibadah syariatna ngabelaan astagfirullah bebeakan urang dieu mah Ajroil datang ngajemput urang maot ngaranna asup deui kana jadi kesimpulanana dari liang untuk liang menuju pokoknya sekali liang tetap hidup geus kampanye aing sakalian deklarasi urang dieu urang nyeun partai anyar partai liang teu pusing nyolokna geus aya liangan tinggal cos
para hadirin hadirat rahimakumullah. Guys, atuh balik ngaji teu menang-menang liang. Bu, Pak, loba nu kajongjonan hirup di alam dunia teu sadar bakal balik deui ka Gusti Allah. Makana sedih rek nganterkeun jamaah haji mah. Naon sababna? Resikona nyawa. Tapi aneh naon? Setiap nutos hajian umrohan aneh teu aya nu kapok. Tiri itu maka hayang ka ditu deui. Komo nu teu acan sing nararasib ya amin. Hoyong ka ditu. Geus daftarna. Pantas teu init eueuh daftaranana. Sarua jeung melak lamun dina sugan. Kenaon ceu melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilnya nya barangkali mual hasil encum. Daftar daya artosna aya nu gratis payunkeun daftar ka Allah nu gaduh Mekah Madinahna. Nu gaduh Mekah Madinah Allah sanes jalmi sugi Allah nu gaduh Mekah Madinah. Lamun rumah sacangan ongkos can aya bekalna tiap bada salat curhat ka Allah. Sabab Allah teu bosan dipenta. Allah bungah dipenta ku hambana. Nganu tibalik teh urang nu sok bosan menta. Kertas amalan mah wirid meuni numpuk tiap kiai didatangan dipenta wirid. Dibaraca mah henteu ieu. Nu padadat-dadat dina tas. Nu nilep wae aya dina dompet wiridan ti kiai teu dibuka-buka sakalina butuh rek dibaca salah maca da hurufna leungit lecek kuduna marojak tanah marojok calana ece rojok sing rajin nyuhunkeun ka Gusti sampai sapeting berarti daftarna 5 kali ka Allah piraku teu nyampe. Ya Allah Gusti ku bahasa urang we Gusti nu gaduh Mekah Madinah seumur hirup sakali mah abdi hoyong ngaraoskeun nikmat sujud payunan Ka'bah Baitullah. Hoyong seumur hirup sakali mah abdi ngaraoskeun nikmatna ngaos sholawat di payunan Rasulullah di Madinah Al Munawwarah nyuhunkeun. Komo ditambah tengah peuting mentana ka Allah batur sara tibra urang hudang curhat ka Allah. Bagus. Bari nangis. Osok gugah tengah wengi Bapak asok kamana Bu kacai dikacin ngadon ngompol tos ngompol obeh ngompol sare deui ku jorok urang dieu mah atuh biasakeun obeh ditanya teh sing ngajurus atuh ngajalur jawabanana geus ngompol da obeh geus obeh calana pake heula tati astagfirullah kanyahoan urang dia mah tara obeh tara make calana ih uyuhan salakina teu arateul make deui geus make calana rek sare di WC beureunan wudu naon cenah wudu mapah rek di tengah bumi kayak di kamar amparkeun sajadah anggo pakaian anu nutup aurat bari jeung salaki kompak nyai urang salat tobat heula memeh barang penta ka Allah. Nah Kang urang mah rumasa loba dosa loba salah kiai pernah nerangkeun jelema gegerewekan barang penta ka Allah tapi teu bersih ditolak. Tarak memeh rek salat naon bae salat hajat heulakeun salat tobat 2 rakaat usulli sunatan taubati rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat kahiji ba'da Fatihah kuliah kulhu, rakaat kadua ba'da Fatihah falak binnas. Ecaw apal doana masuk atuh ngadoa aku bahasa urang ya Allah hapunten dosa-dosa abdi maksiat abdi. Karak salat hajat bebersih heula cenah urang teh tobat heula ka Gusti Allah. Beres salat hajat angkatkeun pandangan make bahasa urang hayang naon di dinya hajat urang
bari nangis cek Imam Syafi'i, aya umat Rasulullah udang tengah wagi nyuhunkeun ka Allah nangis, maka tetesan cai matana diganti ku Allah jadi malaikat rahmat nu ngabantuan ngaaminan. Oh sok udang tengah peuting ngadua cerik ibu bapak udang lagi henteu ibu osok nangis tengah wengi osok hebat ibu-ibu mah mugi Allah ngahampura kana ngabarohongna amin. Atuh nyebut osok na ge luwak lieu osok paneta mencurigakan no gitu teh. Asep osok tahajud istihoroh mangadua ge osokan teu bisa ceurikna hudangkeun budak jang hudang cek si Asep ngadua tengah peuting mah kudu ceurik ame di ijabah mah teu bisa ceurik kumaha tuh mah buka panto kamar marek nyelapkeun indung suku kana panto geus nyelap mah bantingkeun ku sia siap mah siap geblung asli ece asli eta ngadua ceurik angkat leungeun ya Allah ku nyeri-nyeri cek malaikat aing moal kajebak cek malaikat maneh mah ceurik lain inget kana dosa cokor bareng. Astagfirullah. Ciri teu ashate urang teh lamun maca istighfar tengah peuting teu ceurik teu inget kana dosa ciri teu ashat. Mantak sor Imam Hasan Basri istighfaru da yahtaju bil istighfar. Istighfar umat akhir zaman mah kudu di istighfaran deui. Istighfar urang mah kudu di istighfaran deui. Soalnya sok tara nyambung istighfar urang kana hat. Sok teu inget kana dos. Mantak lolobana urang mah tobatna tobat sambel. Geus nyaho lada. CS megis beak 2 gelas cocol deui hah deui karena isuk subuh istighfar beres salat astagfirullah isuk-isuk geus ngobrol jeung CS ngagosipkeun tatangga ceuk malaikat capek aing nyoretan amal sia karena subuh sia teh tobat istighfar bijil panon poe ka warung ece nyaho teu ece naon nyai ih salaki si itu ece karena ku malaikat subuh dihapus dosa urang cek malaikat aing kudu nulis deui dosa maneh rumasa teh istighfar urang mah kudu di istighfaran deui masya Allah sing ditadi sing dihampura bae ku Allah amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ibadah nu kahiji ibadah capek tapi nu teu anu kapok leres. Mudah-mudahan dican nasib haji umroh singgara nasib Allah nu gaduh Mekah Madinah. Di mana bae jalan dikeun aku Allah sini mudahkeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu kadua aya kategori cek budak santri di dawa aya ibadah nu dibarengan ku rasa nyeri naon di sundatan. Nyeri kitu asep di sunatan nyeri. Naon buktina kapok. Tuh hayang-hayang. Atuh nyapa lamun di sunatan nikmat Haji Didi kayak katagihan cek Haji Didi inget baheula di sunatan nikmat isukan manekap di sunatan deui beak haji euis teu kabagean profil nawe wungkul nyeri Haji Didi di sunatan teh nyer buktina naon kapok yang sekali-kali deui asep di sunatan nama geus modern da budak teu ceurik ayeuna mah kalahkah action di sunatan teh dipoto beda sareng kapungkur ayeuna mah seuseuna nganggo dokter sunat ayeuna namanya ku dokter sunat pas sok disuntik baal heula ayeuna mah nama ke disuntik baal jangan leungitkeun rasa nyer urang baheula pa disuntik baal teu
baru mah dikeemnya anu tadi keem aya nungguan bengkongna datang di dia naon nyebutna tukang nyunatan di itu mah bengkong di Karawang mah di dia para haji sunat jeung nyunatan baheula mah berkahna kumaha diriung ku tatangga isuk hareupeun imah nyunatan teh dimarhabakeun ku kiai kuring sok ingat ka babaturan baheula di Sukabumi rek disunatan ge di sampingan ku bapana dipangku ku bapana ge make samping kan baka bapana hayang ka WC heula jahang ecak heula nya bapak kacai heula budak dilepaskeun kabur pan ai baheula mah lamun bapak-bapak ka WC kolor teh diporosotkeun gantungkeun geuning dina paku di WC baheula mah eta indungna gogoakan bapana budak kabur ieu bapana teh sadar luncat di WC ngudag-udag anakna dengan buntel-buntel samping poho kana kolor da budak sieun jauh geus deukeut ditewak eta budak dilahun para haji sunat datang geus kolot pikun salah ngodok samping kiai geus semangat mimpin cek kiai Bapak Raji ya mulai sholawatna mulai bisi kabur deui kiai ngagoak ya Nabi salam alaika goak bapana nu gogoakan nyai nu marhaba mah husnudon alus sangka nempo bapana nu ngalahun ceurik ngaguak oh tandanya ka anak teu nyaho masalah ngodok samping ngan lila-lila teu percaya kunaon ieu getih geus urcara tacret ieu budak nu disunatan teu ceurik malah budakna seseurian justru nu adu belajar ieu bapana nu ngalahun minta tulung teu didenge da kiaina jongjon sholawat kanyahoana tos beres paneuk teu kanana ragrag ngageblug kobra kapencit ih najis mumun lain nyengir mikir mikir mikiran naon mikiran kobra entak bajakeun ka anak ece nu parawan nu gadis si Reni si Yuni si Imas si Elis bejaan jeung saat saya Mubarok ulah ulin tengah peuting parawan anu loba orai kobra laliar tengah peuting sekali macok ibahaya bareuhna jadi kadang-kadang indungna tah sok ngabebaskeun anakna mun anu apel teh budak lalaki mun dibebaskeun pedah ngajingjing martabak enog nyonggok ka indungna encep mun pengertian ieu maka seneng mama encep martabak enog mohon mama abdi di jalan terlambat teh milarian heula nu icalan martabak enog da emut ieu ka seneng mama si neng dicanak ambeng heula nya wengi atuh mangga disogok martabak enog dilepas akhirnya apa yang terjadi mamah na di imah nyikat martabak enog anak awewe na didupoek di nogan parawan kudu eling ieu zaman geus guling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing ati-ati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan saputing ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan naudzubillah min lamun terjadi kitu musibah datang geus didatangkeun mah musibah sarerea ka bage
makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha geuning datang memusibah sararea rugi leres teu sedangkan musibah didatangkan ku Allah aya nu ngondang sanu ngondang ieu bencana teh manuzzila balaun illa bidzunub mal diturunkan musibah kecuali anu ngondang sanu ngondang jelema anu jongjon nyarieun dosa wala rufi'a balaun illa bittaubah mal dieureunnan musibah kecuali anu ngahalangan sanu halanganana jalma-jalma anu tararobat ka Gusti Allah namun aya anu tararobat ka Allah mal diturunkan tapi dosa merajalela hati-hati musibah datang gempa lah gunung lah meletus tsunami banjir pan geuning geus terjadi nu kitu mah sarerea kabagian rugi can tsunami musyawarah sugan cek tsunami cek banjir belok imah kiai liwat teu bisa imah ustad leungit pangheulana ngarugikeun leres teu ieu masing-masing kiai ngeunah kos nu teu butuh ku kiai da nu maot mah kiai nu dikekesek leres teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah ek nyiksa sia ka kiai nu digotong astagfirullah sanu ngomong kiai beta nu ngagali kubur geus perkosa sakalian nu ti kubur mayit kiai mah doakeun si paranjang umur dan ulah panjang teuing batur geus ara deui tinggal kiai sorangan di dieu sieun eueuh batur kiai sorangan ek main bola jeung saha kiai simparajang umur ya Allah ya Rabbal wah kiai teh ripuh nanti masing-masing kiai kas nu teu butuh sok sia lamun kiaina dendam ngajak masing-masing ka kiai eta nu ngajak masing-masing bapana maot eueuh nu ngamandian datang ke kiai pun bapak pupus terus ek naon ka dieu teh anu ngamandian cek kiai masing-masing beraku mayit dibawa ka kulah diseuseuh digiles eueuh nu ngarti kana ngamandian leuh mun anakna beunghar mayitna diasupkeun kana mobil daripada bau bangke abah bawa ka setim mayit disetim sekalian dibalancing dilah pakai kanebo ame herang banget mayit pakai kit kapalang butuh ku kiai doakeun sing baranjang yuswana amin ya Allah ya Rabbal jadi bu ibadah nu kadua ibadah nyer disunatan nu katilu aya ibadah dibarengan ku nikmat naon Kang Haji nikah mah nikmat dede Ahmad Munawar panggilanana naon dede nikah mah nikmat dek cocok jeung kalimatna nikah nikah na nikmat ikna istuning kana karasa akna aduh hakna haneut kumaha teu nikmat jadi panganten sok kepe kemi si dede didangdanan bagaikan raja atuh neng Seli bagaikan permaisuri ratunya digelis-gelis dikasep-kasep geus majangkung si dede kumisan anggota aing teh di organisasi perkucarsi Persatuan Kumis Carang seluruh Indonesia kuring ketuana nikah nikmat
disindir kuno qasidah dek ku nikmat jadi panganten ayeuna qasidah dohe senangnya penganten baru aya laguna aya na qasidah aya kampung rumah sanes qasidah keur urang aralit nu sok maena teh ibu-ibu alatna baruleud galede naon baheula mah Pak hah genjringan tagoni nya tagoni baheula mah bahasa jadulna baheula kitimpling mun di Sukabumi kitimpling mun ka Bogor tagoni bari nakol ge jadul eueuh variasi kitu we ti mimiti nepi ka anggeus deuk ka barareuh kokod ibu-ibu gelung konde pagede-gede lipan pamedok-medok percis ajak ngegel embe tepira eta teh beurek nate terang nyinang opang dodol jauh ayeuna kol jadul pak brung brung pak brung lepak brung brung pak brung kitu we ti mimiti nepi ka anggeus eueuh variasi ieu lagu teh jauh tiadana eta favorit yadana dan brung lepak brung nu nyanyi teh bi engkom cemumun kecrek di kabareuh leungeun apa nu kedua abdi rombongan kasidati kampung rawa pak brung pak brung baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone eta nini-nininya Rolling Stone ujung-ujung nate ya kadal haram atuh heueuh haram kadal mah mumun baheula resep pak brung brung pak brung nakol teh kitu ti mimiti nepi ka anggeus leungit genjring datang rebana mulai aya variasi pukulan Tasik Almanar Jawa Nasidaria sampai dilombakeun baheula geuna aya festival kasidah cerak jering 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 jing 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 variasi pukulanana cerak jering 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 jing jing ting ting deng deng ting ting deng ting ting deng ting tak tung deng deng ting jing 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 ting ting tak tung deng deng ting ting jing 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 ting ting tak terutuk tak tung tung jing 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 ting ting tem 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 tak tung deng deng ting tem jing 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 ting tem tak terutuk tak tung tung saminggu aing latihan mereka muncrat aing nakol gitu ebah leungit terbana datang cerawis oh emak geus kolot geuning di dieu mah mak rawis alatna laleutik baruleud budak di imah di pasantren maleuli bah hayang marawis meuli alatna latihan unggal peuting nakol sadaek-daek mereka denge kemana-mana opak kadenge nate opak ay gemblong opak emping cucur kadenge nate ngareneuhan marawis cerawis dede nikah teh ibadah nikmat rekumat nikmat karasaku dede engke poe kemis sanggeus na diakad tikahkeun dede bebas jeung seli rek babarengan nu tadina haram jadi halal disiapkeun wali saksina araraya Kang Haji disiap nyaksian ngawalian encan penghuluna datang dede engke dina akad nikah beres ijab kabul nanda tangan surat-surat kepemilikan pasti nanda tangan surat kepemilikan anu dikataui ku naib ku pemerintahan leres teh naon nu ditanda tangan eta teh SIM STNK jeung BPKB surat kepemilikan resmi naon ari SIM surat izin menyolok oke sabada akad nikah aya SIM
Nu kadua STNK, surat tanda nurunkeun kolor. Resmi deh engke mah, kayak Kemis malam Jumat deh. Pakai eta surat. Nu katilu BPKB, non BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Resmi si dede teh engke bakal boga motor jabrik. Tapi inget deh Kang Haji merebeja ti ayeuna setiap datang nikmat gancang jawab ku syukur deh. Allah geus mere peringatan wa idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun syukur kana nikmat kami pasti bakal ditambah eta nikmat. Kan jadi masalah cek dede cara mensyukurina kumaha Kang Haji. Kalimat syukur teh kalimat tuh gampang diucapkan tapi berat dipigawe. Ngucapkeun mah gampang. Manuk ke beo asal dilatih bisa ngomong syukur syukur. Manuk syukuri di imah. Haji berkat. Haji berkat mun kuring balik teh. Kitu Haji Didi dengekeun. Bisi poho lain ngelingan bisi poho. Manuk sok ngelingan. Kuring datang belum panto manuk ngaguak aja berkat aya syukur syukur beo. Kamari mah kuring katipu manuk mah guak di luar aji tamu aji tamu kuring keluar bawa sasaha tinggali ka pipir imah RT tukang heureuy kur kieu deugeut pager aji tamu aji babet ku aing ku sendal RT da kaleungit tuntun age 5 tu kuring ge kaget da manu kuring teu bisa ngomong da piit. Syukur teh ucapan nu gampang diucapkan, kalimat gampang diucapkan tapi migawena berat. Anu ngamaknan syukur ijraul a'dha fi mardatillah wa ijraul amwali fiha. Hakikat syukur ngagunakeun anggota badan dipake ibadah ka Allah, ngagunakeun harta banda dipake ibadah ka Gusti. Eta hakikat syukur. Mun ek nanya ka diri urang masing-masing, ya anggota badan loba dipake ibadah, loba dipake maksiat. Can bisa ngajalankeun urang ge. Tahu diri, sadar diri. Anggota badan urang lain loba ibadah, loba maksiat. Dipasian soca ku Allah jeung paningalina, jeung bentesna ningali. Sanes betah ngaos Quran ayeuna mah. HP game perudak mah leres teh tingali ayeuna tingali soca urang geus kana maasi pamaksiatan soca komo pameget masyaallah sabenta-bentana geus maksiat tunggul urang mah maksiat tunggul kumaha asep atuh hayang ningali aurat istri bebas ayeuna mah hayang ningali ping-ping hayang ningali dada awewe gampang. Tukudu inti ka pasar ka mall tukudu muka HP bray geus bararijil ayeuna murah awewe ayeuna han ngali ping-ping awewe gampang dina TV tinggal nyetel TV nu koneng nu herang nu burak aya ping-ping hand body tong ka film iklan ge geus ruksak yang ningali ping-ping bitis awewe nama hand body aya yang ningali dada awewe aya sabun give merawat kecantikan kulit anda pan kuring mah teu nempo sabunna nempo dadana yang ningali kelek awewe Rexona leres teu. Tapi dah nyara rambung eta iklan teh sabenerna mah tiba heula ge nyambung
hand body jang ping-ping na ditingalikeun, sabun gip jang dada na ditingalikeun, Rexona jang kelek na ditingalikeun, nyambung jang eukeurna ngan hiji nu teu nyambung iklan ti baheula nepi ka ayeuna naon Softtek pusing kuring mikiranana jang naon atuh teu ditingalikeun pan eta teh membuat kepenasaranan lelaki. Iklan Softtek mah Softtek ajol-ajolan non maksudna eta kuring nepi ka mikir berarti Softtek mah jang awewe anu ajol tah kitu we geus tong panjang teuing coba lamun indit ka mall sangeunahna panon teh maksiat segala rupa aya aurat kuring balik pengajian siang deui ka lohor bade wih ka bumi teh ka Cikampek ngalewatan mall kueh nule ka supil-pir yang ka mall heula naon bah atuh hayang nyaho mall turuna mobil kuring make jubah gagaya bagan udah balik ngaji satpam molotot nyamperkeun disangkana kuring tariris oh teroris ke jubah berang-berang ka mall dari mana Pak Haji balik ngaji mau kemana atuh ka mall kok Pak Haji pakai jubah aing masalah buat lo nu salah teh aing lalaki ka mall make rok eta salah ieu mah gamis lalaki di mobil aya naon Pak Haji astagfirullah atuh pasti aya balik ngaji mah aya berkat sabab eta nama wajib berkat mah didi wajib buka panto aya kardus opat galede cok satpam bom yo bom naon buka kardus nu ka hiji dibuka cau jeruk pada dat lain bom ya nu kadua naon bolu numpuk ya nu katilu naon sangu jeung lalabna ditumpukan luhurna teh bakaka keur kieu tah bakaka teuing hayam mah bakaka lamun dicolok ke kieu bakaka ya nu kalima geuning gede Pak Haji kardusna buka beas gede tu mah didi anu mare beas piraku di dieu eueuh geus cicing oh bade Pak Haji uing ngaos tadi ngomong geus ngaji atuh mangga Pak Haji bade ka mall mah asup ka mall ka lantai 2 naik eskalator tangga berjalan gara nincak suku sabelah naik lift awewe nyodok syak pan tangga kieu kuring dihanap tangga ka hiji tangga ka tilu celo awewe rokna pondok eta panon meuni lurus kana bujur hancurlah hatiku atrek teh hancur kumaha ke jubah make kopiah haji make sorban hareupeun bujur sorban teh heula merosot sorban ditempo haram teu ditempo nyaah naon izin ku Allah hakikatna syariatna izin ku jubah tungkul kuring bari istighfar bibir mah astagfirullah bibir teureun istighfar panon teu tahu diri ret deui sakitu teh panon ustad komo panon kuwu geus ngahaja-hajakeun awewe ayeuna geus taleungit ka awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina pajarkeun teh model gaul nyieun rok teu diukur makena paluhur dah hayang katempo zaman ya ayeuna geus leungit ka
teu salah saur Rasulullah 14 abad yang silam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahul haya'a minan nisa. Tereh kana deketna kiamah engke aya ciri, naon cirina saur sahabat Gusti? Awewe geus laleungit ka era. Cari deket-deketna kana kiam, awewe geus leungit ka era. Tingali geus deukeut ya teh tereh geus dengdek. Sakedeung di Palestina merdeka meureunnan tereh cenah kitu ge. Tak nu can karawin buru karawin santri. Tereh kiamat. Asya mikiran kawin ngaji sih bener. Ya mah al kalamu khobar mubtada ngaji cantimu usneangan randa. Santri di ditu, lain santri di dieu. Di dieu mah teu aya nya, teu aya nu ngaku. Fokus belajar insya Allah. Kuring yakin ya santri-santri ye teu mustahil kana jadi ulama-ulama besar. Anu jara di mubalik terkenal. Nah kuring baheula kitu ke dikobohna mana acara tabligh akbar hadir. Nah kuring masuk mawa baheula masuk mawa naon Walkman teh dikobong teh sok udunan meuli kaset kosong pita kaset jangan ngarekam menang ngarekam mubalik nu sejen balik ka kobong di setel ku sararea apalkeun dilombakeun sanu panggeulana katalar kitu. Ge santri kreatif geura. Lebih ke dikobong ge sorangan kuring mah gegerewekan cek babaturan gelo saya eta mah. Ke diajar ceramah lemari baju digantung-gantungkeun dianggap nu hadir. Pak Bupati nu kusim kuring dipihormat bener. Sering panggih jeung bupati ayeuna baheula mah lemari eta teh. Alhamdulillah kudu santri kreatif. Lamun teu diajar heula mal bisa ilmu numpuk kitab numpuk ngomongkeun hese jang soranganeun aya kitu teh sok diajar perlen teh kudu siap terjun jadi santri ayeuna mah ya siap pake insya ngan syarat kudu istiqomah di pesantren. Kaduana muliakeun guru urang sabab eta bapak urang dina urusan agama nganyarikeun hate bapak hati-hati nganyarikeun hate guru hati-hati di mana bae hirup moal manfaat eta ilmu gara-gara nganyarikeun hate guru mudah-mudahan santri berkah sadayana amin ya Allah ya Rabbal. Syukur karena nikmatna Gusti Allah, anggota badan dipakai ibadah, harta banda dipakai bisi dinasibkeun Kang Dede dina rumah tangga gampang rezeki, bisnis disukseskeun ulah hilap, zakat infak sedekah jariyah na kaluarkeun. Mal mantak ngurangan karena harta, lamun urang loba sedekah yatimna fakir miskinna dibantu ku urang jang kahirupanana. Justru eta teh ngondang karena datangna rizki anu teu disangka-sangka ku Allah. Berat ngelaksanakeun syukuran ki. Anggota badan dipakai ibadah ka Gusti, harta banda dipakai ibadah ka Gusti Allah. Sabadana nun aya kap nikah teh naon kapna saur sapalina ulama karoha. Naon karoha teh? Kabingung kariweuh dina rumah tangga bakal aya. Henteu nikmat salilana na rumah tangga teh aya ujian aya coba. Lamun Dede teu percaya tanyakeun ta ka panganten kelas berat tah. Leus Pak Kuwu aya ujian na rumah tangga. Ibu leres seueur kariweuh survei membuktikan na rumah tangga lain bungah wae tapi bakal aya riuh lain nyingsieunan emang kenyataanana. Di mana datangna kariweuh rumah tangga Kang Haji kadang-kadang ku urusan ekonomi. Karak pernikahan mah duit loba keneh, harta aya keneh, indung bapak aya keneh, dina hiji waktu bisa diuji dicoba teu aya rezeki usaha keur menurun, pangabutuh rumah tangga semakin meningkat. Komo istri na gaul ka ditu ka dieu, urang boga istri teh gaul di medsos, pansok loba kapanasan di medsos teh. Nempuan status batur.
tuh batu mah tempok kongkorong nak tapi gak genep kilo cek salakina sia masa kintal mereka bengkung bongkok si rahasia dipangmelikeun penyakit medsos teh kadang-kadang nu tadi nama sederhana eta awewe teh gara-gara gaul di medsos jadi royal asalna mah ngarasakeun cukup 20.000 ge sageusna gaul di medsos ambek-ambekan mahikana naon duit sakieu tuh tanpa babaturan urang tah ngebandingkeun jeung babaturan mantak istri kudu jadi istri nu soleha teh nu mana Asep ISTRI na boga iman anu kuat teu ungut kalinduan teu gedag keanginan imanna hebat teu kapangaruhan ku pergaulan esna sabar istri soleha teh sabar naon Asep selalu menerima apa adanya ada uang abang sayang nggak ada uang abang tetap disayang ibu gitu teh jujur atau teu kudu aklil KCS teu kudu menenangan pibatureun ibu gitu teh Pak Haji Didi tadi laporan Asep ibu Didi mah balalagur teka kuping cerewet ka caroge na caroge na keur loba duit mah mun teu boga duit kumaha sarua jeung orang Cikampek ngadege harga naik salah kitu boga duit bibir pamajikan bilu naik tuung keripit tulang bawang bibir nyongcong teu gablek duit ka salaki ngajak perang aya nu kitu aya nya ti dieu mimitina ngararaku jujur maka jadikan contoh Sayyidatuna Khadijah bu kumaha Sayyidatuna Khadijah Kubra radhiyallahu anha pengusaha besar pengusaha sukses tapi menikah dengan Rasulullah rela semua hartanya dipakai ibadah dipakai jalan berjuang Rasulullah suatu ketika Siti Khadijah diuji ku Allah di bumi teh tuangan leuteun jadi ayat kasbul halali wajibun sa Rasulullah talabul halali faridatun ba'da faridah Rasulullah nyarios ka Siti Khadijah geulis kaula rek liar heula nya bade liarnan Gusti milarian nafkah teh aya tuangan leuteun doakeun kaula mangga Gusti Rasulullah usaha bari Siti Khadijah teu gaduh tuangan leuteun nepi ka saum rela saum nahan kalaparan begitu usaha Rasulullah teu cacandakan teu hasil tapi Siti Khadijah senyum so Rasulullah kunaon anjeun senyum padahal kaula teu hasil usaha pasti anjeun lapar nungguan kaula babawaan tapi kaula lengoh teu babawaan anjeun senyum abdi mah senyum teh bingah Gusti margi Gusti tiasa uwih deui aya di payuneun abdi ayeuna tapi anjeun lapar geulis wios Gusti abdi lapar abdi tos niat saum ai Gusti saum kaula ge saum pamajikan solehah nyaho kana kapeurih salaki karipu salaki eueuh dahareun ngajak puasa pamajikan urang kitu teu pa ngajak naon smackdown ngajakan gelut salaki balik lengoh datang ka imah pamajikan geus nyengsol salakina salam assalamualaikum tadi jawab acan cek salakina kunaon teu ngajawab salam lungsek ngajawabna ge neulesia meni loyo pasti teu hasil deui bae cek salakina atuh nyai kumaha dan wajib mah cek kiai ge geuning wajib mah usahana hasil jeung henteu mah pasrahkeun ka Allah sabar atuh nyai tuh akang bisi lapar di dapur aya goreng sabar si belegug sabar digoreng cek salakina ulah kitu sia nyai kawalat tah Kang cocolkeun kana kawalat mungkin ngaco kasurupan pamajikanana salaki keur mah capek balik digawe teu mawa duit barang datang ka imah black butut disada heuh pamajikanana naik amarah salakina cek salakina geus hayang nanaon
Ngual poe ngan ribut we urusan ekonomi. Memang aing sangsara, aing teu boga naon, tapi geus janji baheula rek sabar. Geuning buktina ayeuna eueuh kasabaran. Hayang naon ayeuna? Geus we Kang beberes eta mah pisah. Alus mending pene pisah. Balik sia ka kolot sia. Budak bawa aing teu ngajuru. Harta naon aing teu boga tuh kompor gas hiji-hijina. Panggul ku sia. Hari imah heug jang sia. Hari akang milu. Atuh aing milu keneh malin ngusir, ngungsi aya kitu mah. Aya ujian nu kitu aya. Karibet sok aya, kapusing aya dina rumah tang. Leres ibu leres. Mata kulah ngabayangkeun nikmat wungkul aya karohah, aya kabingung, kasusah, karipu. Ya Allah ya Rabbana, nun kap alif alifna naon naon istri teh is esna sabar, tekna tawadu, rendah diri handap asor, isti solehah, iman anu kuat, sabar jeung tawadu, rendah diri handap asor, kacaroge. Istri orang gitu tuh Pak. Siti Khadijah mah dipanggil ku Rasulullah teu wantun ngaluhuran swanten Rasulullah. Ya Humaira, labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suarana. Ari isi orang jawab jujur ya Pak di pangajian ieu. Kitu henteu? Henteu atuh nekat neangan deui. Astagfirullah caricingeun. Maksudna neangan deui duit. Sugan disogok ku duit mah jadi leuleus. Tawadu, rendah diri handap asor, nyarios sapayun caroge teu wantun ngaluhuran swanten caroge, sok nunduk mastakana upami mayunan caroge. Siti Khadijah ibu nunduk. Enggeus kumaha atuun? Matangga panon molotot ciduh muncrat. Nah pamajikan kuring gitu mah dibanting we geus sekalian. Mata kana praktek balik ngaji engke robah sifat dites ku carogena ka di bumi tengah wengi uih hayeuna mah kade sekerap ibu hasil ngaji ayeuna aya naon sih cek salakina hasil ngaji di majelis taklim Al-Didi sorana jadi leuleus lain nyai akang teh uih ngaos teh asa ku capek asa ku haus asa hayang ngopi memeh sare teh lamun nyai teh capek teu riweuh pangseduhkeun nya kumaha cek ibu oh hasil ngaji lain nyengir titin amalkeun sia teh kopina rasa cinta apa rasa rindu Bapak calangap kopina rasa sia ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun kabeh asongkeun ka salaki tah ieu kopi rasa aing ulah gitu-gitu. Makanya Rasulullah resep ayat 3 akhlak nu sok disebut-sebut ku Rasulullah, akhlak Siti Khadijah sok diwartoskeun ka Siti Aisyah. Naon cenah? Hiji, Siti Khadijah mah sok laun upami nyarios di payunan Rasulullah, rendah. Nu kadua, di mana mayun sok tungkul mayunan Rasulullah. Nu katilu, rajin dangdan di mana rek mayunan caroge. Ibu osok dandan osok merenang dandan mah kamana saya tahu mah ke undangan ke pasar ke mall babak belur banget segala warna diasup-asupkeun sehat
giliran dek sare jeung salaki percis nini pelet nyasar cik dandan teh kagelisan lain yang batur jang salaki geus rumah tangga mah jang salaki. Makanya Rasulullah pernah di mana-mana berjuang capek, begitu ke bumi rasa capek hilang, timbul rasa bungah di mana sabab muka pantau bumi Rasulullah bidadari surga Siti Khadijah dandan apalin Gusti Rasulullah ayeuna assalamualaikum alaikassalam ya Rasulullah pas dibuka pantau baiti jannati rumahku adalah surgaku buktinya bidadari menjemputku orang gitu tepak di mana-mana baiti nari imah aing neraka aing bukti nani pelet ngajemput aing nyapan salaki balik di mana-mana teh capek sok aya rasa sono kabojo makanya ibuna ngerti salaki balik jam 5 sore memeh maghrib ibu nge sholat asar dangdan hasil ngaji nyen bola-bola 17 mah nggak pipi anak nonton mah ondangan sahanu hajat madang dan ngajemput bapak kemana mah bandara bapak saya kebon naik pesawat napanto cong loba tanya ya lipen aing jadi nyeng soal buka hadeng jendela tinggali keluar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya Allah berkah aosan tasbih abdi berkah ganjarana dugikeun kacaroge abdi anu di jalan jaga raksa tebihkeun tina balahi hasilkeun rezeki anu sae anu seueur nu berkah kanggo bekal ibadah hebat istri kitu nungguan salaki balik ngadoakeun lain monyong na pantau salaki batur geus barali sakali maneh salaki mayana can datang dikir ngagoak na jandela sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu anaknya di dapur ngagoak teo jadi darurung jeung reregan no burung jeung no salaki balik itu si AA meniloyo capek damel teh pasti tapi bari gegembol pasti hasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai panto dibuka ibu action mapak salaki nu datang na panto tring buri nyai cek salakina subhanallah kau gak itu Rika nu baliknya Bang Oma astagfirullahaladzim sungguh terlalu tapi aku yakin kau itu Ani bukan Rika Rika film Obama teh jauh ti Rika jeung Ani eueuh mimin eueuh mimin sia mah hayang mimilu wae eueuh komo ipah eueuh euis eueuh haja euis cicing cek salakina subhanallah ya Allah pun bojo teh geulis kau satu-satunya yang paling cantik di jalan banyak yang cantik tapi kau milikku yang cantik Masya Allah pemajikan ngaku akli tring nyengir deui salakina ngagoak
diberi nyengir 2 kali. Cek salakina, indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Lipan medok pas jengir cangkang jengkol nyelap najis jigong jigong. Makana Rasulullah tilu akhlak Siti Khadijah di bumi turutan ku anjeun kaum istri saur Rasulullah. Hiji pinter nyenangkeun salaki ku bahasa rendah diri, nu kadua nyenangkeun salaki ku tingkah laku, nu katilu ku dandanan. Teu ibu lumun apal ieu salaki rek balik digawe pasti ieu penting. Ibu beres salat Isya dangdan, salaki pasti sono dan geus we aan yang salaki pulangna jam berapa ke bumi paling jam 8 neng atuh neng bade dangdo siap-siap cek salaki oke. Tapi tolong nengnya kuku Bima nu aa cek ibu oke, aku lawan dengan sari rapet. Begitu balik ke imam salakina sono gurung gusuh na beja kamar 2 gelas jamu-jamu teu tatanya main inum wae patuker gelasna salakina nginum sari rapet. Pamajikan aku ku Bima nya jamu nama jamu tapi khasiat beda rek sosonohan jadi rusuh kerusuhan di jero kamar da pamajikan anu ngadadak hareuras teu pangaruh ku Bima. Salakina cerik nepi ka hisuk rapet teu bisa ki. Awas dede ulah make nu kitu sia. Asep jorok nu kitu dibahas. Aya disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ke anak samemeh dilahirkeun. Lamun hayang boga turunan anu saroleh soleha, dede cara memeh pengolahanana turutan anu disunahkeun ku Rasulullah. Lamun hayang boga turunan saroleh, memeh prosesna kudu nurutan Rasulullah. Kumaha Rasulullah? Rasulullah pamibade ngajakan ebog ka bojona ka Siti Khadijah, ngajakan ibak sunat heula. Nu disebut mandi japab niatan awayatul gusla li jafafi sunnatan lillahi ta'ala. Beres mandi sunat abdasela saya tu ayat di awasela memeh sosonoan Rasulullah yang tu anak itu salila rumah tangga ibu diajakan gitu lah tuh salaki atuh sianu salah adang di sianu salah sobeng. I'm sorry bang. Ya Allah ya Rabbana catatku sorry loh rokok tuh kain. Ya Allah Rasulullah mengajarkan ibak sunnat heula cek ibu atuh tiris di panjalan kama Asep kudu mandi tengah peuting rek sosonoan abdas dan terjadi Asep sosonan ge tetep we abdas memeh bobo naon sababna pahala teu leungit al-wudu qabla naum bahwa indallahi syahidun wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid. Alhamdulillah komo dipakai sosonoan bakal gara turunan anu bagus. Saudara Habib Jordan hayang boga turunan soleh dua program nah hiji tarbiyatul aulad qoblal wiladah nu kadua tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ke anak samemeh dilahirkeun nu kadua mere didikan ke anak sabada dilahirkeun samemeh dilahirkeun naon prosesna kudu bagus diantarana tadi mandi heula teu mandi wudu heula salat sunat heula 2 rakaat mutlak terus munajat ka Allah Gusti paparina abdi turun menjadi ahli ibadah
bebeja heula gaduh-gaduh ka Allah ieu bari hayang boga turunan saroleh cara salah balik di sawah gajeng we ka kamar terus sadar doran pacul ke bawah gitu ya budak nanti hirup nanti geras beheung ribut pemesos sonoan teh ribut jangan heula nu bebek gitu hasil teh anak teh hirup na mali entau gue hayo Selastia Husein jai dengekeun lalaki mengendalikan kuduna yang boga turunan saroleh carana sing alus bahkan Al Habib Yordan dina hiji mangkobah cerita riwayat rumah tanggana istri wawartos mun bahasa urang mah abdi telat henteu men berarti abdi hamil alhamdulillah kita kerek ebog tos beres salat isya nyai sare sing tibra maafnya sing ridho ileungeun akang nu kencak ditumpangkeun na luhur bujal nyai sementara leungeun katua akang nyekel tasbih akang bade naon aya wirid akang hayang boga turunan jadi ahli ibadah naon nu diawas kang hiji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan nu kadua doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 113 wangsulan terus rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab 113 kali terakhir akang rek sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad 5000 wangsulan tos uningahan bahwa istri teh hamil diproses di ku doa maka dina riwayat Al Habib Muhammad Yordan sadayana putrana pameget 13 jaradi wali sadayana jaradi waliullah 13 putrana jaradi wali da eta prosesna aya tarbiyatul aulad qoblal wiladah ente ujung geledug gejebur ente bapak rek praktek sok kabojo ke ajakan santri catat di ayeuna jang bekal sugan ke laku hayang boga turunan saro cek ibu Kang tadi si Asep ngabahas doa-doa eta akang apal teu apal nyai tapi akang bieu geus wudu geus wudu mah da mandi materi cek sa Asep teu nanaon geus urang babacaan tukang sok na tempat tidur pareup-pareup urang babacaan heula urang maca naon Kang nu mampu we urang da Allah maha uninga urang boga niat nu alus yang bawa turunan anu saroleh ahli ibadah naon Kang Fatihah sok 3 balik kulhu palak binas 3 balik 3 balik terus ayat kursi merenang 11 terakhir sholawat kamilah 1000 pamajikanna hudang bari balotot geus istighosah jeung aing nepi ka isuk lain sosonoan diajak istighosah atuh ripuh pamajikan lungse KO memeh ditonjok bijak we atuh sakalimat 2 kalimat di bangkulhu palak binas mah atuh sakali-sakali minta berkahna ya Allah paparinna abdi turunan duriyah anu jadi ahli ibadah jadi ahlul Quran bebeja kanu kaduh eta tarbiyatul aulad qoblal wiladah aya di tarbiyatul aulad ba'dal wiladah mere didikan ka anak sabada dilahirkeun naon cenah nu kudu diterapkeun ka anak urang supaya saroleh catet Kang Dede insyaallah dibere turunan saroleh amin hiji wauhkeun dipayun ka Gusti islahil aqidah bereskeun akidahna bereskeun tauhidna lah barudak wauhkeun ka Allah kunamina pan sepuh kapungkur mah geuning teh aya kabosen upami ngasuh murang kalih orok teh nalambei ibu dengan Allah
ngobrol jeung orok teh kitu baheula mah. Allah ya Rasulullah sing soleh bager hebat indung baheula. Ibu kitu teh ayeuna ka budak polototan budak teh dayunan geus disedo disipat mereka bak-bak belur banget budak tikatep gunung indungna nu cadel padahal bentes indung nama tikatep tilaja time tikotok kabeh tai absen atuh nu bentes we ngobrol jeung orok teh si Kasep si bager sing pinter sing soleh bager oh hayang bobo heuai wae geuning heuh sok atuh can emam bager mam heulanya baheula mah kitu ngobrol jeung orok teh sok dihuapan ku emak bari dibeuweung daweuh blender leres teh tong aneh aya penelitian naon sababna budak baheula loba nurut ka indung sabab budak baheula loba ngadahar ciduh indung anu geus tarareas hate barudak SD kelas 5 geus wani tutunjuk ka indung SMP komo geus wani meureupan ka bapana akhlak ieu di zaman ayeuna ye zaman era goblogisasi ayeuna zaman era penggoblogan masa kini loba kolot nyeri hate ku anak ayeuna mah bala marek nitah ka anak jang ka dieu bager Kasep kawarunya pangmeserkeun bako sareng papir sareng daun kawungna daun aren abah rek ngarokok bala mah bako daun kawung init budak teh hese nyai pangmeserkeun cabe tomat mah bade nyambel init sok nitah budak ayeuna mantak nyeri hate yang kawarung sekedap pangmeserkeun samsunya bapak hoyong ngarokok malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng ka warung samsu macek anakna jauh teuing poe ka warung mah nu tanu saja nih Pak soalnya kejanjian jeung barudak karek ka Talaga ayeuna Pak bisa ditinggalkeun ku barudak make motor Pak bapana molotot jeung bapana nyaho ge mah dicekek ti orok ki budak loba kolot nyeri hate ku anak baheula rek ngaliwatan panto ma bapak ngobrol calik bebeja budak baheula mah Pak ma geser calikna salit abdi bade ngalangkung bilih kadupa ku abdi nikmat hate indung ningali akhlak mulia budak kitu leres teh ayeuna kitu teh budak ngaliwat men seret ayeuna mah indungna jajalaneun pura-pura teu neuleuh budak main seret kalayak indungna nyungsep bapana goler di tengah imah dilengkahan seak gua julung nincak beheung bapana si jurig teh nincak beheung bapana lain mentah hampura molotot ka bapana bokap sih bokap eta bahasa jurig di mana aya bokap datang indungna ih nyokap datang ninina nyokep terojol akina ho nyakop sancur bahasa ayeuna ece lain nyengir mikir gara-gara indung bapak ngantep bodoh anaknya jauh tina didikan agama mantak bagja ibu bapak masih kira boga budak istiqomah di pesantren subhanul yaum rizalul ghad santri hari ini adalah kiai-kiai ulama-ulama di masa yang akan datang amin ya Allah ya Rabbal gitu bagja santena ibu bapak sakaratul maut dikulingan ku anak bisa ngaji diantarkan mayun ka Allah tuku tabarok ku yasin ku Quran leres teh santena lah tapi budak jauh tina agama gaul teu pararuguh kasiksa bapana sakaratul maut anakna daratang lain maca Quran nu awewe cikal datang malah guguleran mewek apa asli batuk eta aduh belajar nempo bapana sakarat apa hampura neng can tiasa nyugemakeun can tiasa mulang tarima entos atuh apa nyebut Pak nyebut naon bapana keur sakarat makin pusing teu rek pae but
ribut. Datang adina nu lalaki teu eceug deui. Jadi rame di tengah imah nonton nu maot jeung nu kasurupan anak. Apa can bisa ngabungakeun apa geus atuh patang loba pikiran bebaskeun Pak bebaskeun keun sawah mah ku AA kebon ku AA imah warung mobil tabungan kabeh ku AA bapana teu jadi maotna dari bapana keur sakarat udang bade nu lacak cik bapana talos ya encan pae geus ngarampong ribut lamun dijadikeun sinetron rame eta. Na'udzubillah min boga anak karari itu amit amit tapi boga anak hasil didikan kiai di pasantren ditelepon anak cikal kabeh ngarasantren anak ratilu lalaki uwi bapak repot teu damang balik ka imah wudu diuk deket sirah bapana Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu kadua diuk deket dada bapana Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu katilu wudu terus nyokot Quran kumaha ceuk lanceukna jang ai bantuan AA ya sirah bapak angkat lahun ku AA kunaon kitu AA urang talkinan ku AA Pak emut ka Allah tuturkeun kalimat nu diaos ku abdi la ilaha illallah bapana miluan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah kerlek maut bajak ninggalkeun dunia mayun ka Allah ditalkinan ku anak soleh bari diantarkeun make Yasin tabarok make Quran hayang teu kitu Pak ibu yang kitu diantar ku anak itu bari seueur ngaji teu budak urang eta pertanyaanana aku yang kerepan mayit budak dan budak ngaji dina ikro cek bapana kesakaran emang aing Pak Unj cing atuh pariksa budak kayak balik pariksa jangan kadia nyai kadia kumpul bawa Quran geus tepi ka mana hanca baca Quran tes coba surat-surat penting Yasin tabarok waqiah nyai kahfina sok coba gitu di mana urang sakaratul maut diantarkeun ku barudak ku ayat Quran eta King saroleh ya barudak amin doakeun pangankeun sebuah turunan anu saroleh anu sababna dina pahasabadana ya pernikahan aya tugas berat ka dituna hayang boga turunan aralus berenang haji didi yang boga incu nu saroleh soleha kitu ngan ku carana anu halus kunaon bage kudu boga turunan saroleh supaya teu salah lamun salah bisa jadi suluh ka dituna terus gerak boga budak saroleh asa tentrem dina rumah tangga budak narurut ka indung ka bab hormat ta'zim ka indung ka bapak komo di akhirat menang ngabagjakeun urang ngajajabkeun ilmu bapana ka surgana Allah amin. Istri ina iman esna sabar tena tawadu erna ridho diatur ku salaki selama eta aturan teu nyimpang tina aturan Allah ina istiqomah dina ibadah cek teu cukup isi solehah suami ge kedah mana suami soleh Kang Dede esna sajaah gagah katingali Kang Dede gagah fisikna katingali gagah sajaah bahkan simkuring
ngasupkan kategori dede calon pengantin lalaki termasuk karena Suzuki Vitara, sungguh-sungguh laki-laki vitalitas tiada tara. Mun Haji Obeng Suzuki Katana, sungguh-sungguh laki-laki kalau tampil di kasur tidak mempesona. Satu ajeng saja pembantu Katana saja gagah dia lain di gagahnya Nabi Sikungkul, tidak mental kudu gagah boga wibawa, salaki mah kudu boga wibawa, ulah dibalik awe boga wibawa bahaya, salaki ditunjuk-tunjuk awe nu ngatur geus akang diimah we cicing urus budak nu nyeseuh akang nu masak akang salakina nyai-nyai kumaha abdi nu ngojek lalaki dayus gitu, wa dayus la yadkhulul jannah, boro-boro asup surga lalaki dayus ngambil sesengitan surga diharamkan, tetap kudu boga wibawa. Una uswatun hasanah, suami yang soleh adalah suami yang jadi contoh baik bagi istrinya. Lamun bapak yang boga pamajikan solehah, syaratna bapak menjadi salakina kudu soleh ti heula. Lamun bapak yang disopanan ku pamajikan, bapak mere contoh sopan ti heula ka pamajikan. Leres sebut Siti Khadijah santun bahasana sopan. Tahu sahabat Rasul nu ti heula manggilna hebat mulia. Pai manggil ka Siti Khadijah, "Ya Humaira, bunga marwarku sakit sekedap, kadieu sekedap." Ibu dikitu-kitu teh ku salaki. Denge pepen. Ke pamajikan, ieu memanggil berenung kadieu. Pamajikan ngajawab enon jebrak, astagfirullahaladzim. Atuh salah, kudu jadi uswah, jadi contoh. Kasih goreng ngakapun bojo manggil ke sok wajib kadieu wajib pun bojo meuli calangap tega emang neng kadaharan nya neng wajib teh kadaharan tapi amis legit neng ge legit karak pun bojo ngajawab aya naon dodol aing disebut dodol panteunna dodol mah hideung amis oge anjur lah hatiku meuli tega neng nyebut dodol ka ngajawab pun bojo wios asep hideung ge hideung cikopi dipesel di parapatan wios asep hideung ge nyari karena soca mantak kokolebatan gelepek aing pingsan 2 detik nyaulah lila teuing. Jadi uswah SUA na amanah Kang Dede jadi suami itu pemegang amanah engke syahadat ijab qabul nikah berarti Kang Dede jadi minantu ke di ditu di bumi nasaha seli naon minantu mimiti nampi tugas cilaka salamet na istri aya dina leungeun salaki matak benahan ibadah pariksa sih bener amanah ti Allah. SUAM M-na mawaddah cinta kasih sejati suami kepada istri, bukan suami yang pandai membelanjai istri dengan emas intan berlian saja, bukan, tapi suami yang mampu menjadi imam dalam rumah tangga, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masak wae tinggal di jam-jam sabaraha jam 4 atau salat asar dajan tinggalkan pasakan salat asar. Itulah suami yang mawaddah, takut istrinya ke dalam neraka. SUAM ila istiqomah dina ibadah. Namun istri nantos istiqomah carogena istiqomah insyaallah diwuh ku rahmat jeung barokah. Rumah tangga mawaddah sakinah mawaddah warahmah ayeuna wuh karidwan Allah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae teu karasa masyaallah geus 3 jam. Mudah-mudahan manfaatnya sing sehat pada sehat sadayana terutama sohibul bait kesanakan Haji Didi Ibu Haji Haris naon sing keresek kayak atuh can ngadua aca nu teu sabar teh lain kuring ece geuna can assalamualaikum geus ngangkat bujur bo sok cara likeun cara ngomong tapi radio pulang geus teu sabaran saya teh ih bebenah harus tinggalin eta jauh naon bisa tinggalin
nuhun kasadayana sing sarehat panjang yuswa doa doa sim gorengnya butuh doa ti para kesepuhan pangarsa sadayana doakeun sim goreng sing sehat panjang yuswa insyaallah sanes waktu tiasa gade deui kelayan sehat walafiat garampil rezekina amin ya Allah ya Rabbal sakitu bae mudah-mudahan manfaatna mungkin doa tutup ku guru urang sadayana bae urang bagi-bagi tugas saat ditutup doa lawa kabubar siap hargai pan urang jeruk butuh kudo ngadoa rajin teu urang teh atuh didoakeun ku guru urang milu ngaaminan insyaallah aya nu diijabah insyaallah amin sakitu bae hadana Allah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh